Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sata acan dipedari ya dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen sareng ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus bae cicing di dieu tiluanana kadenya ulah ka mamana engke oge abah balik deui ka dieu sok cambal pangarti teh ditaluturkeun ku laing mah ceuk Abah Jamil bari ngareret ka anakna pok nyarita kieu kamin ka dieu keun tak kampak sia teh sanggeus kampak katarima leos Abah Jamil indit jalana mapai nu buni manehna susulumputan mindang salingkar tina tangkal anu ieu pindah kana tangkal itu eukeur mah rupana hideung katambah sasalingkaran atuh puguh teu katempo ari breh tete lapisan jang Sirod eukeur ngajanteng siga anu keur ngalamun ngajangjan lir araca bae atuh Abah Jamil oge atoh gancang manehna ngeteyep ngadeketan ka jang Sirod anu harita ngalange siga anu netep bulan ku Bah Jamil di deketan disamperkeun ti tukangeun barang geus tepi kadinya anu keur anteng ngalamun ku Abah Jamil digebrag bari hiu kampakna teh diayunkeun luhur pisan gebro sirahna jang Sirod harita keneh ditarok sorana mani ngagecrok terus kampakna dicabut diayun sakali deui habak ninggang kana tak-tak tepikeun ka eta tak-tak ngaleklek teu bisa pegat atuh gancang eta kampak dicakel ku leungeun kenca ari leungeun nu katuhu dipake ngabedol tak-tak anu harita geus ngaplek. Urang kocapkeun pamiarsanya eta kaayaan Nyi Epon langit nu ngeplak bulau bersih taya hahalang siga nu nembongkeun bentang nu loba tanpa bilangan ting karicep ting karetip ngiring bulan nu ngemprai cahyana meni ngebrak atuh puguh harita teh alam dunya jadi caang kasinaran cahya bulan geus kitu kersana Gusti sanajan caang bulan ge ari aya nu jahat mah sigana henteu resepeun da buktina harita teh jol tembong sahiji mega ngalamuk rupana hideung majuna siga nu lawun katebak ka bawa angin reg eureun handapeun bulan siga nu ngahalangan supaya cahyana bulan ngadak-ngadak jadi surem atuh barang reup surem teh kaayaan alam dunya ngadak-ngadak matak sieun sabab rata-rata jalma di tempat hara-haraeun jeung di tempat anu anggar kaceluk loba jurigna kakoncara tempat sangat loba kajadianana atuh lamun ti peuting teh waktu bulan caang mencrang pek jadi ngaradak surem sok gancang asup ka imah sabab pikiran manehna jurig-jurig ting kelendang malah harita Nyi Epon kacidaruwaseunana waktu bulan jadi surem manehna eukeur di luar hayang nyamperkeun Kang Sirod lantaran tadi geus janji atuh lempangna teh gancang hayang gara-gara tepi patepung jeung buah ati sabab di luar mah keung
Keur jongjon Nyi Epon lempang manehna mani ngagebeg lantaran aya nu ngomong sidik pisan ngaharewos atuh manehna ngalapar tina bakat tingkusion sarta ret deui ngareret kalebas sora anu bieu anu kadengena laun ari breh teh tinu buni aya jelema nyamperkeun. Nyai cicing ulah geruh cek eta jelema bari nyamperkeun ka Nyi Epon kawas nu nyaaheun pisan. Nyi Epon anu keur ngalapar barang ningali lalaki nu nyamperkeun ka manehna mimitina mah ngageter tapi barang geus tetela anu nyamperkeun Kang Sirod manehna mani bungangang sarta gancang bae muru bari jeung nyebutkeun kieu. Kang Sirod cek Nyi Epon tapi teu terus nyaritana teh lantaran dibekem manten ku Sirod. Ulah geruh panutan akang jempe heula tuh tingali kaditu cek Jang Sirod bari nunjuk kana tunggul tangkal nangka. Nyi Epon terus ngaliuk kanu dituduhkeun bieu ka pelebah tunggul nangka atuh manehna ngagebeg barang ningali kadenya teh lantaran ebreh katinggal Abah Jamil narok tunggul ku kampak manehanana anu geus kaceluk jimat tukang nundung anu julig eta kampak gede pisan matak power nu ningali. Modar sia Sirod cek Abah Jamil bari ngadudut leungeunna Sirod anu harita geus ngaplek. Abah Jamil sari teu kabat bari ngiwing-ngiwing leungeunna Sirod sarta pok manehna ngomong sorangan. Tetela si laing mah jelema hade Sirod lantaran leungeun si laing tepi kapegat tapi kula teu neuleuh sakecelak getih. Alus si laing Sirod cek Abah Jamil bari terus ngaleos leungeun katuhuna ngajingjing leungeunna Sirod ari leungeun anu kenca ngajingjing kampak sarta sajajalan seuri matak ting puring kak bulu punduk lantaran seuri Bah Jamil kawas seuri nu sakarat kaciptana ku batur mah. Kang naon anu digigewing ku Abah Jamil teh? Nyi Epon nanya bari nyakelan leungeunna Sirod. Eta katinggalna ku Nyi Epon naon? Katinggalna ku abdi mah siga pamapasan tunggul nangka Kang Sirod. Nya titinggalan akang oge kitu tita tadi waktu akang keur ngantosan Nyai diuk di dinya terus akang pindah ka dieu sabab gregeteun ngantosan Nyai teu embol-embol nu mawi akang teh terus bae ngaleos ka dieu tapi teu kanyaho anjolna aya Abah Jamil datang siga teu gugur teu angin jol-jol gecok tunggul nangka ku manehna teh di kampak 2 kali ngampak beri terus ngebedol papasanana geuning dia oge katinggal ku Nyi Epon nya. Oh gitu Kang Sirod tapi naha geuning dia make nyebut-nyebut diri akang sagala. Duka atuh jawab Sirod bari ngerutkeun halisna manehna oge teu ngarti ku kecap-kecapna Abah Jamil nu nyebutkeun modar Sirod. Kang Sirod moal kitu Abah Jamil teh gelo tiasa janten lamun ditelek-telek tina kecapna mah da teu benten siga nu gelo ngadek tunggul nangka make jeung nyebut modar Sirod sagala. Na tunggul nangka teh akang kitu sigana mah bakat ku ngewa ka akang panginten tapi katunggul nangka oge sapertos akang janten tetela Kang Sirod lamun kitu mah akang teh diarah naonana jawab Jang Sirod bari neuteup diarah patina diarah jiwana ngarah akang teu kumelendang di alam dunya ngarah teu laksana ka abdi. Oh kitu Nyai sawios ari geus puguh kitu mah ngan jelema anu ngajujurkeun nafsu goreng mah tetep bae bakal tinemu jeung kagorengan geura bandungan contoh anu bieu bae anu katinggal ku panon urang sareng karasa ku urang malah akang anu ngalakonanana. Tadi isuk-isuk Abah Jamil nafsu ka akang hayang ngabinasa meureun sabab buktina teu pupuguh tangkal nangka boga akang ku manehna dituar. Ngarah akang nafsu, ngarah akang ambek, tapi akang terang eta teh siasat manehanana, eta teh pemancing manehanana. Lamun akang ambek, nya didinya akang korban, tapi lantaran akang teu ambek, geus kitu bae sigana teh kersana Gusti Anu Maha Suci, kaambek akang, kakeheul akang, kanyerian akang, anu kabeh ku akang ditarima kalayan kasolehan hate, jadi malindas ka manehna, jadi manehna anu leuwih ambek, manehna anu leuwih nyeri. Antukna timbul kajahatanana hayang margasa ka akang tapi gagal deui bae da akang teu boga dosa ku urang katingali manehna teh
narok tunggul nangka lain narok sirah akang. Tah kitu Nyi Epon hirup manusia teh gening betrupa-rupa pengalamannya, boh nu senang boh nu ripuh kahayang nama sami bae pada boga kahayang ngan keur ngalaksanakeun kahayangna anu sok nimbulkeun paket rok teh anu akhirna tepi ka parasea ngararah pati. Kang Sirod moal benduna Abah Jamil teh lantaran abdi hayang ka akang. Nyi Epon nanya bari netep deui atuh prok opat panona pateuteup padeuleu beungeut kawas nu kakara panggih sabab lila silih pelong pada silih puji nu kasep sareng nu geulis. Sigana mah ti dieu nya nu jadi pasalna teh Nyai sabab manehna mangmenangkeun anakna anu ku Nyai saolah-olah ditampik tah timbul hayang ngakalakeun ka akang lantaran diri akang janten panghalang. Tapi kan bae teu nanaon margi akang mika hayang ka Nyai teh estu celik putih celak herang teu sieun ku nanaon anu bakal jadi panghalangna. Tapi aya ketah kasieun teh kapungkur mah. Sieun ku naon kapungkur teh Kang Sirod? Sieun kahayang akang teu kasaluyuan ku Nyai. Beu mata kagegeringan lamun kitu teh. Tapi nuhun ketah da buktosna Nyai oge sapertos akang geuning. Oh Kang Sirod, leres Kang, abdi oge kitu teu aya bentena sareng akang, malah abdi mah kantos sumpah di jero hate tibatan teu laksana ka akang. Kajian maot janten siit. Nanging untung Kang Sirod ayeuna pun Bapak rada sadar teu sapertos ngawitan teuing atuh kanggo abdi janten laluasa upami hoyong patepang sareng akang teh. Tah eta pisan anu janten tenaga kanggo urang teh Nyai. Lamun seug tuang rama keukeuh peuteukeuh sapertos nu atos-atos mah beu lapur meureun. Nanging aya keneh bae pikasusaheun mah kumaha akalna sangkan urang bisa kawin buru-buru. Tah ieu anu jadi margina pangakang ngangkir ka Nyai sabab nyarita ti beurang mah asa karagok sok aya nu ngaganggu. Jawab Sirod bari terus tungkul maningah ruk. Kang Sirod, abdi mah istri Kang janten tangtos bae ngiringan kumaha pamegat. Nah akang teu wantun lamun terang-terangan kapun Bapak nyuhunkeun abdi. Nyi Epon bari netep duka teuing kunaon da Kajang Sirod teh beuki deudeuh bae beuki karunya bae lamun teu era mah kahilir kagirang teh hayang babarengan bae. Har ari Nyi Epon bet kurang ngartos geuning apan Abah Dasuki teh atos nyarios ka urang duaan yen anjeunna moal ngawinkeun urang lantaran geus janji sareng Abah Jamil. Tapi anjeunna moal ngalarang urang babarengan sabab urang sarua pada sukana. Tah cek emutan akang mah kasauran Abah Dasuki teh maksudna kieu lantaran Nyai tos dipacangkeun sareng jang kamin anjeunna moal ngaletak ciduh. Tapi Abah Jamil kedah ngartos yen Nyai teh hayangeun ka akang jadi tangtu lobah dieuna Nyai anu leuwih penting batan Abah Dasuki. Kumargi Nyai anu langkung penting atuh terang bae Nyai kudu leuwih gigih kudu leuwih tekun mika hayangna ka akang. Sanajan cek babasaanana arek dikulub oge ku Abah Jamil tah palebah dieu akang anu kudu bisa ngabelaanana sabab akang teh lalaki anu kudu sanggup ngorbankeun pati keur kapentingan bebenena. Tapi nalangsa Nyai dina palebah dieuna akang sedih lantaran teu aya pangabisa. Ari hate mah keukeuh bae akang teh wani. Akang teu sieun ku paeh kanggo ngabelaan salira Nyai. Akang mutuskeun dina hate kajeun paeh ngajolor padanya cagan tibatan akang kudu mundur. Ngan Nyai kawantun akang teh ngan ukur tepi kawantun maot ngabelaan Nyai. Tapi akang teu gaduh kayakinan kudu tiasa ngelehkeun ka Abah Jamil. Margi akang rumasa teu aya pangabisa. Akang wani gelut tapi akang teu nyaho kudu kumaha jalana sangkan akang meunang gelut. Akang wani tarung patutunggalan sareng Abah Jamil tapi akang teu ngarti jeung teu bisa kumaha sangkan tarungna akang bisa menang. Nyi Epon kasedih akang kasusah akang anu bieu diterangkeun ku akang ka Nyai teh mugi ku Nyai kamafhum sarta ditaliti anu sataliti-talitina. Margi akang tangtos bakal maot lantaran panandasana ti Abah Jamil jeung konco-koncona tangtu akang bakal nyang hareupan tarung anu cek kayakinan akang
beraraah bisa menang, nu bener mah bakal paeh lantaran eleh jajaten. Tahu pamingkang maot lantaran ditandasa ku Abah Jamil. Kumaha Nyi Eponnya pipetaun. Nah lamun akang geus nyang hulu ngaler, Nyai bakal suka-suka kawin kajang kamin. Nyai moal emut deui ka akang anu geus nang karak baeud upamana. Nyai, tuh cahya bulan meni ngebrak ayeuna mahnya. Cing engkang wartosan Nyi Epon. Bari tangtu disaksian ku bulan anu purnama. Lamun engkang maot ku Abah Jamil, Nyai bakal daek dikawin ku jang kamin anakna Abah Jamil. Cek Sirod bari netep ka pujaanana. Kang Sirod moal Kang, abdi sumpah moal daek dikawinkeun kajang kamin. Margi kasukaan abdi mung ka akang. Abdi hayang gaduh salaki mung ka akang. Janten lamun akang tepi ka ngababatang sapertos caringin rungkad di jalan. Abdi anu bakal ngubur ka akang. Abdi anu bakal neraskeun ulin saban dinten di handapeun tangkaloa tempat amengan akang. Abdi kajen mawat ditandasa seperti akang tiba tandaek dikawin. Kang Sirod moal Kang sing percanten bae ka abdi. Abdi moal bengkok sinembah. Abdi moal ngijing sila kasalira. Cik Nyi Epon bari teu kawawa berebay cipanona ngalembere. Kutan teh kitu Nyai. Nuhun Gusti. Abdi tegalider dina waktu ngabelaan kasukaan. Jawab Sirod bari ret manehna ngareret ka Nyi Epon anu rembay ku cimata. Atuh pok manehna neruskeun omonganana siga anu deudeuh pisan. Nyi Epon tos ulah nangis panutan akang. Damung sakitu akang mah ngangkir ka dieu teh. Hayang berempug kudu kumaha carana urang ngabelaan tujuan urang. Ayeuna mah geus sapatotos Nyai. Yen urang dina ngabela kasukaan teh tepi ka nyangirah ngaler. Sanes kitu panutan engkang. Cuk Sirod bari nanya kitu teh gap nyekelan dengan Nyi Epon. Nyi Epon teu ngajawab ngan saukur unggek bae nandakeun hate manehna sarua tujuanana jeung pandanganana Sirod. Tapi ari Cipanon mah teu daek saat-saat kalah ngucur beuki loba atuh ku Sirod ditetep semua anu deudeuh pisan sarta duanana awor teu kanyahoan hayangna gabrug bae silih rangkul. Sanggeus lila silih rangkul kakara manehna cengkat ari breh teh sarwana jeroning silih rangkul teh itu cerik ieu nangis pada rembay ku Cipanon. Atuh pok jang Sirod ngomong sorana teh dumareda. Duh Nyi Epon, kembang panon parantos Nyai, parantos. Ulah teras bae nangis. Eta lebar ku Cisoca meni bodas ting borelak. Katojo ku cahya bulan nyurucud kana pangambung. Engkang mah ngaros lebar henteu kiat ningalina. Urang wangsul bae nya Nyai. Jang Sirod bari gap nyakelan deui leungeun Nyi Epon bari jung manehna nangtung. Kang Sirod, mangga Kang. Jawab Nyi Epon bari jung manehna oge nangtung. Nyai, akang ayeuna bade ngajajabkeun nya. Malah bade nganjang ka Nyai. Hayang nyaho sugan rama Nyai kersa ngobrol sareng akang. Kumaha upami kitu? Satuju Nyai. Mangga Kang Sirod, abdi mah ngiringan bae. Kumaha akang? Hayu atuh, bilih ka bojong wengi. Sirod bari ngaleos lempang ngarendeng sareng Nyi Epon, tapi jalanna teh mah balas sieun panggih jeung Bah Jamil. Kang Sirod, naha geuning urang teh bet jalan ka dieu. Bade ka mana Kang? Urang ka kebon Nyai, margi upami lempeng ka ditu. Tangtos bantrok sareng Abah Jamil anu tadi oge geuning. Sakitu ambekeunana ka urang teh make jeung nyebut modar Sirod sagala. Janten upami urang jalan ka dinya hartosna hayang dipodaran ku Abah Jamil. Komo deui jalan ka dieu panginten Kang, moal di cekek ku jurig. Ceuk Nyi Epon pegat-pegat nyarietana teh. Ah moal Nyai, lantaran jurig oge ka urang mah nyaaheun. Kumaha lamun aya jurig ngewaeun sapertos Abah Jamil? Keun bae ngewaeun mah asal ulah ngaganggu bae. Kumaha lamun ngaganggu Kang Sirod? Kapaksa bae urang lawan sabisa-bisa. Nah wantun akang ngalawan ka jurig. Sanes wantun Nyai. Ari ngabela diri mah kapaksa bae wani teu wani oge kudu ngalawan. Ari anu nangtukeun eleh jeung menang nama nya anu kagungan urang.
Saha anu kagungan urang teh Kang Sirod? Mbah Jamrong teh anu sok disuguh ku Abah Jamil. Nyi Epon mani ngeleper sabab hatena sieun malah bulu pundukna oge ngadak-ngadak ting puringkak. Sanes Nyai. Barigap nyekelan cangkeng Nyi Epon anu karasa ku manehna leungeun Nyi Epon ngeleper. Saha atuh Kang? Mbah Buyut Namro kitu, jawab Nyi Epon bari nyekelan mani pageuh lantaran ngarasa sieun. Sanes deui, sanes Mbah Jamrong, sanes Mbah Buyut Namro. Eta mah anu sok disuguh ku Abah Jamil atuh. Ari anu disebat ku Akang anu kagungan mah nyaeta Gusti Allah anu kawasa tina sagala perkara. Malah lain anu kawasa deui sanyana mah, tapi anu kagungan kakawasaan. Kang Sirod, panuju abdi mah Kang, Akang kagungan emutan kitu. Nanging abdi mah tetep bae sieun Kang, sarta keeng, jawab Nyi Epon mani montel nyekelan kana leungeunna Jang Sirod mani pageuh. Sanajan mangrupa kebon ari zaman harita mah teu beda ti leuweung bae sabab didungus cariang imah teh pataranggang, katambah kebon-kebonna pateep ku tatangkalan dihandapna kebon eurih tangkal kaso meni gomplok ngaroyom nutupan jalan, malah nu disebut jalan ngan ukur jalan satapak. Atun teu matak heran, Nyi Epon maning ngadeg-deg hatena sieun pisan teu paya ngadenge sora anu ngeresek ngorosak. Manehna gabrug ngarangkul muntangan awakna Sirod, lempangna maning nyedekeun tina bakat ningku sieun. Keur kitu ngadenge sora maning ngungkung kewas goong mata keung nu ngareunge katambah palebah dinya di luhur mani parawae ku daunna tatangkalan. Kayaning tangkal pisitan paselang sareng kokosan, tangkal kadu jeung rambutan. Tangkalna sawa walanda ngarungkunuk deket tisuk ngajajar jeung tangkal waru. Jambu batu jeruk bali ngarendeng jeung tangkal tangkil. Dapuran awi ngagunduk nu disebut awi hawor. Jambu batu jeruk bali ngarendeng jeung tangkal tangkil. Dapuran awi ngagunduk nu disebut awi hawur. Ari tangkal awi gombong ngala genceng nyusul langit siga nu balap bae jeung tangkal jambe nu rajag. Tangkal kaleuwih ngajegir ayana di sisi kebon. Kawas ngintip bapa maling nu sok rajin cocorokot. Diburuan tangkaran du siga nu tugur bae ngarangkadak teu daunan harita pada aralum kawas nu sarare tibra. Bubuhan ari peuting mah dang daunan teu moyeg sabab teu aya angin, beda pisan jeung tiberang. Nu matak pantas harita karasana ku Nyi Epon eta kebon teh geueuman. Keur kitu kadenge aya sora kung 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 kung. Eta sora teh disada deui. Gebeg Nyi Epon ngagebeg ngadenge eta sora teh rarasaanana jauh, gap nyekelan ka Jang Sirod kawas anu embung terus. Jang Sirod teh dipuntangan sarta ngajak balik deui tina bakat ningku sieun. Kang Sirod, urang wangsul deui Kang, mending jalan kanu biasa bae sareng jalan ka dieu mah. Abdi teh sieun Kang. Sieun kunaon Nyi Epon? Sieun kunaon? Jawab Sirod barigap nyekelan leungeun Nyi Epon anu harita ngabedol. Aduh, teu kiat Kang Sirod. Sieun ku eta, sieun ku ceuk Nyi Epon ngarenghi kayangan di pikarunya. Nah, make sieun sagala Nyai. Apan caang bulan tuh meni ngempray, jawab Sirod bari nunjuk ka langit anu harita bersih taya hahalang. Henteu Kang Sirod, henteu ngempray, benten serang ningali ti buruan. Ti dieu mah nu katingal teh mung tina sela-selana dang daunan sareng mani geueuman kieu geuning Kang Sirod. Hayu urang balik deui jalan ka ditu, ceuk Nyi Epon bari muringis jiga sieunun pisan. Kung 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 anu ngungkung teh kadenge deui. Nyi Epon mani rewaseun gancang nyered ka Jang Sirod atuh Jang Sirod diseret kitu mah ngajaregjeg nyedek ka sisi. Kulubrak kana tangkal kaso anu ngaroyom. Atuh Nyi Epon oge kabawa gebro labuh gurupuk aya nu ngagurupuk kana sukuna. Gero Nyi Epon ngagoak. Aw cenah. Habak hang, ceuk Nyi Epon mani buncelik sarta jung cengkat gabrug nyusup kana dadana Jang Sirod. Aya naon Nyi Epon?
aya naon ceuk Jang Sirod bari nangkep buah hatena anu nyusup kana dadana. Kang Sirod, suku abdi aya nu nyabakang. Keur kitu sora manuk disada sigana teh gancang nakar atuh beg hatenya epon menteg deui sarta pok ngomong bari nyusup keneh. Kang Sirod, sora naon eta teh Kang? Manuk babence eta mah nyai anu bieu rek katincak teh meureun. Da kitu ari babence mah lamun aya jelema salaman sulumun ti peuting teh disangka bangsat osok disada ngabejaan anu di imah. Jawab Jang Sirod bari nyangkatkeun sirah Nyi Epon terus ditutup kawas hayangeun sidik kana beungeut na Nyi Epon anu kacaangan ku sinar bulan. Kang Sirod, naon ari babence teh? Manuk puyuh lalakina, lamun teu salah mah nya manehna musuhna bangsat. Sabab ceuk dongeng mah eta manuk teh kungsi katincak ku bangsat lantaran hayang males nyeri ka bangsat nya osok ngalayang peuting anu maksudna neangan bangsat. Tah lamun kaparengan aya jalma kalana kulunu peuting eta manuk osok disada nu mawi entong sieun-sieun nyai keun da aya akang anu sanggup ngajaga ka nyai dugi ka maot. Oh kitu Kang. Keur kitu kung aya sora nu kadenge deui sarta jauh pisan atuh beg Nyi Epon ngagebeg sarta pok manehna ngomong. Kang Sirod, tah kupingkeun sora goong maningungkung kitu Kang. Abi mah emot kana dongeng nini. Di ieu daerah teh aya karaton cenah. Ari patapaanana tampian di loa teh boa-boa eta teh nu ngageugeuh di dieu Kang keur nanggap wayang. Nyi Epon bari gap deui nyekelan leungeun Jang Sirod siga nu sieuneun pisan. Tong ngemot-ngemot kana dongeng atuh nyai. Margi nini urang anu ngadongengna ari urang anu sieuna sanes eta mah sanes sora goong sing percanten bae ka akang. Kunaon Kang Sirod make ngusapan leungeun abdi? Ngarah ka sieun anu aya ting puriding dina kulit nyai laleungitan. Moal cager ku diusapan Kang Sirod. Margi abdi mah sieun ku sora anu kungkungan sada goong teh. Ah, eta mah sanes sora goong. Tapi sora puyuh gonggong, puyuh bikangna nyai eta teh nu mawi disadana meningungkung kitu. Ari sora jaluna kumaha Kang Sirod? Nya atuh nu tadi teh jaluna mah geuning cecean meuni gancang kawasan nu rumpat bae. Tah puyuh jaluna anu disebat bebence teh nu mawi tong sieun-sieun nyai keun kumaha akang da puguh akang anu mawana. Ceuk Jang Sirod bari terus nungtun deui Nyi Epon anu teu weleh ratug. Puguh bae saja jalan Jang Sirod sareng Nyi Epon harita asruk-asrukan mapai kebon nu barala katambah pinuh ku eurih atuh moal salah deui saban aya nu ngorosak Nyi Epon osok ngagabrug tina bakat ningku sieun. Ari Sirod mah sugema teu aya pisan ka sieun lantaran janding nu geulis sarta ingat ka Bah Jamil blenyeh manehna seuri. Bah Jamil teh kacipta ngajingjing papasan nangka estu matak piserieun teu sangka ku polah kolot bet kawas nu gelo pisan. Tunggul nangka disangkana raga badag manehna nu matak pikeun Sirod mah saeutik oge teu ngarati. Kang Sirod bade terus ka mana ieu teh? Kalah totorobosan. Rek jalan kana cukang kasalametan nyai tuturkeun bae akang. Jawab Sirod bari nungtun ka Nyi Epon atuh terus lempang deui ngasruk kebon nu barala ngajugjug ka imahna Nyi Epon. Urang tunda heula pamiarsa lalakon Jang Sirod jeung Nyi Epon anu keur asruk-asrukan di nu bala. Ayeuna urang mapai deui lalakon Abah Jamil. Harita cahya bulan beki peuting beki ngebrak mata kresep anu lempang meureun asa dioboran ku cahyana anu ngempray. Seperti Abah Jamil ge harita meuni ngagidig eukeur mah hatena bungah katambah tincakeun awas atuh lempangna teh gancang asa teu aya kakagok. Manehna ngarasa bungah sabab aya tembongkeuneun ka murid-murid manehna nyaeta si Tihul teh anu hiji deui jeung si Kewen anu dititah nungguan jeung anakna diburuan rek ditembongan hasilna oleh-oleh leungeun Sirod nu harita keur dijingjing ku leungeun manehanana anu beulah katuhuna sabab leungeun anu kencana dipake ngajingjing kampak si jimat manehanana
Nu biar dipake narok sirahna jang sirod teh tepikeun kabencara pisan jeung leungeunna disapatkeun anu harita dijingjing kitu rasana Abah Jamil mah. Sajajalan Abah Jamil gawena ngan seuri bae kadengena kakah kekeh matak maruringkak bulu punduk lamun nu henteu nyahoeun nu seuri teh Abah Jamil. Halusna waktu harita nu aya di laluar teh ngan ukur murid Bah Jamil jadi geus arapaleun lamun aya seuri kitu eta lain seuri jurig tapi seurina Abah Jamil. Bunga usahana manggi hasil matak pada curing hak. Kewen tah dengekeun dolo euy seuri saha nya? Silaing apal ka jelema nu seurina kitu, ceuk si Tiwul bari ngareret ka si Kewen nu keur melenyun udud meuni nyai-nyayan kadeleutik kajauhan mah. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.